Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, kumaha kabarna dina danget ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng enji, wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ieu hidup baris medar ngeunaan pancen panubu acara sareng pancen panata acara. Tah dina danget ieu urang pedarkeun nya ngeunaan pancena naon wae jeung hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun hidup jadi panata acara atanapi panubu catur. Ku kituna sarta acan ngawitan ieu pembelajaran, hayu urang baca doa heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mangga wilujeng nitenan atanapi wilujeng nyakseni ngeunaan ieu pedahan materina. Siswa-siswi sadayana, aya sawatara langkah-langkah atawa hal-hal anu kudu diperhatikeun ku panumbu catur. Anu kahiji, kudu ngawasa pasoalan anu luyu jeung jejer atawa tema acara. Tuluy kalimah panganter samameh mere kasempatan ka pangjejer. Anu kadua, nyaho kaayaan jeung kasang tukang pamirsa. Tah kasang tukang teh nyata latar belakangna nya. Anu katilu, mika nyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber. Anu kaopat, mika nyaho runtuyan acara, lilana waktu anu disadiakeun pikeun narasumber, lilana waktu pikeun tanya jawab, jeung jumlah jirangan tanya jawab. Anu kalima, nyiapkeun buku catatan pikeun nyatet pokok-pokok penting anu ditepikeun ku narasumber. Anu kagenep, nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah luyu jeung tema acara. Anu katujuh, nyiapkeun alat panuduh waktu. Tah eta diantarana hal-hal atawa langkah-langkah anu kudu diperhatikeun. Salajengna pancen panubu catur dina lumangsungna acara. Nah, anu kahiji kedah bubuka. Nah, atanapi pembukaan. Tugas mimiti panubu catur nyaeta muka lumangsungna presentasi, diskusi, seminar, lokakarya atawa debat. Eusina biasana ngucapkeun salam, ngedalkeun rasa syukur, jeung panuhun pikeun kasempetan jadi panubu catur. Anu kadua, pangwilujeng ka pamilon, pikeun nembongkeun rasa someah jeung pikaresepeun. Hadena upama ngawilujengkeun sumping ka para pamilon. Anu katilu, pedaran singket kasang tukang jeung tujuan presentasi. Usahakeun sangkan pamilon ngarasa katarik kana materi anu dipedar ku pangjejer. Anu kaopat, wanohkeun pangjejer nyaeta pemateri jeung topik presentasina. Dina ngawanohkeun pangjejer, diusahakeun sangkan pamirsa ngarasa yakin kana kualitas jeung kamampuh pangjejerna. Nu kalima, nangtukeun waktu jeung aturan diskusi. Waktu anu diatur ngawengku waktu pedaran jeung dina jirangan tanya jawab. Anu kagenep, mere waktu ka pangjejer pikeun medar materi. Tah dina bagian ieu pangjejer dibere lengkerang waktu anu geus ditangtukeun samemehna. Nu katujuh, ngarangkum eusi pedaran. Nuliskeun pokok atau anu utama anu dipedar, teu kudu panjang teuing tapi intina bae. Anu kadalapan, ngahaturan pamilon pikeun nanya. Anu kasalapan, panuhun ka pangjejer jeung ka pamirsa. Anu kasapuluh, mungkas acara. Nyaeta pungkas acara ku syukur hade umpama ngagunakeun ungkara anu matak ngahudang sumanget. Tah eta diantarana pancen panubu catur dina lumangsungna acara. Salajengna anu kudu diperhatikeun ku panata acara. Hiji,
kudu maham karena sifat acara nurek dilaksanakan. Anu kadua kudu apal susunan eta acara. Anu katilu kudu apal saha bae anu baris ngisi acara. Jeung anu kaopat kudu apal saha bae anu baris hadir dina eta acara. Salajengna aya hal-hal anu kudu diperhatikan umpama hidup jadi panata acara. Anu kahiji sorana kudu bedas jeung bentes, hartina bedas teh kudu jelas sorana. Anu kadua lentong jeung wirahma anu merenah. Nah naik turuna sora kudu merenah eta teh nya kudu alus. Anu katilu miboga pangawaruh anu jembar ngeunaan materi anu ditepikeun. Tah hidup kudu boga pengetahuan ngeunaan materi anu ditepikeun ku pangjejer. Anu kaopat ngaboga kamampuh ngareka basa pikeun ngirut audiens. Tah hidup kudu bisa mawa audien kalawan audien ngarasa seneng ya. Ngarasa resep ngeunaan eta materi. Anu kalima paham kana situasi jeung kondisi. Jeung anu kagenep miboga tata krama umpama percaya diri jeung somea. Tah eta ngeunaan pedaran materina tong hilap pancena dikerjakeun. Hatur nuhun. Siswa-siswi sadayana kumaha kahartos ngeunaan pedaran materina. Upama aya anu teu acan kahartos mangga langsung wae japri ka nomor ustad naon bae anu bade ditaroskeun. Tong hilap tugasna dikerjakeun ku hideuk na buku catatan basa Sunda hideuk. Hatur nuhun wilujeng tepang deui dina pangajaran salanjutna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.